kieu we atuh mah aya namanya urang ke pemirsa nyungkeun dukungan anak, nyungkeun video anak lah kasadayananya kanu nonton video ieu Cing sukses. nyungkeun di like, komen, subscribe, nyungkeun dukungan anak siap nyungkeun dibantos. Antara lah balong ke balong Pak Haji yang dunungan bisa ngamuk aja bawa anu mancing si koplok di balong lah. Aduh dunungan beunghar teh kieu udah ngecek balongnya lo banu mancing dimancing tuh bebeja teh padahal gerbang dikunci si koplok teh jalan ke mana deh cenanya. Aduh ih si kehead itu anu mancing tuh digejeburkeun ku aing. Siap aing di dadaho digejeburkeun anjing itu mancingnya duaan si koplok teh. Anjing. Itu. Anjing. Ku aing digejeburkeun. Siap. Ieu bangsat anjing aing. Sia bangsat laut teh anjing. Goblok. Aduh, tuh aing dipitah anjing. Ya bangsat laut si anjing. Ieu nu mancing teh goblok. Bang bangsat laut koe goblok nu dunungan aing. Hanya tanya. Ditanyakan ku saha? Sia jeung saha sok anyat goblok. Kewa. Anjing tukang bangsat laut. Dititah ku saha goblok. Asli itu urang tuh dipitah tuh si anjing. Sok buru. Hanya haji saha si anjing peangan jeung aing buru. Si Haji goblok. Aya nu bogana si koplok teh. Untungnya jadi titipkeun ka si Ahmad aing kabur. Salamet aing. Ngan itu si Ahmad alah kuat digejeburkeun. Jadi tunggal. Puas ya. Aing kudu kabur ya mah ya. Kabur. Yes si Ahmad nu di gejeburkeun aman aing mah.